beri ini jadi jelema teu boga kebari di sekali kan buat mau gawe sarangan aduh waduh ngahuleng bener aya boy saya masalah ini boy ke mana tuh itu orang ke hareup terus nampu mana ngahuleng kunaon urang ngahuleng geus itu geus dikasih buat badut gimana salah tempoan meureun boy mah urang mah ditagih teu ngahuleng keur nempokeun itu tuh buah alpukat ulah sok kitu ai maneh tuh kaciri kurang ti ditu tuh ngahuleng kunaon nyarita ka urang atuh buru kunaon urang eta euy dietakeun ku awewe urang bener teh urang gaya carita ka maneh dengan senang hati toto maneh nyarita ka urang pokoknya berlapang futsal sia nyarita ka aing busok buru carita kumaha masalah awewe masalah ekonomi kumaha sok buru sebutkeun ieu bu ieu teh jeung awewe teh kuing teh geus eta geus persiapan lah keur naon kitu keur modal teh kawin teh urang teh can aya nu hiji persiapan teh nyata eta we pokona mah ya gitulah pokona mah rumit jika mun dicaritakeun itu nyarita tapi rumit kur setengah nahungku sama nyarita teh sing balik atuh kumaha awewe maneh selingkuh apa orang tuana teu setujuan maneh kawin jeung budakna kumaha sok sing jelas atuh nya intina mah boy si neng eta hayang minta mahar badag sabadag kumaha itu maharna emang cikena anjing sakumaha ngeunahna sia kuat badag-badag teh eta minta mahar ka maneh nya ari cikeun mah nya kitu we nu teu ngeunah cikeun mah nya kitu lah pokona mah eta mah hayang minta mahar badag emangna eta awewe maneh minta mahar sabaraha gitu minta mahar teh boy hayang teh ku hayam jago jeung ku hayam kate cenah Toto aduh hayang seri aing hayam jago jeung hayam kate aing sepele eta mah atuh sia tempo anjing ieu tempo ya tuh yeuh tempo ya naon itu ieu berita naon ieu kabar viral seorang kakek 70 tahun di Garut menikahi gadis 20 tahun beri seserahan kerbau dan kasur nah naon teh boy 70 tahun ieu bener boy berita toak ieu nya bener tuh aya Toto eta mah aki-aki anu di Garut kerbau jeung kasur berat sia tibang hayam jago jeung hayam pate kuat beberadagan galawna siapa teh modal kaciri mo kondona teh bisa boy nah mah jadi nyalakeun urang ieu bener ieu berita toak ieu geuning bener ieu mah euy lain berita hoak ieu mah tapi ya HP na teh dibawanya itu kan bawa balik we sama Kenji terang kedua itu mah cukuran agak naon sia itu Kenji teh Genji nah kitu teh cukuran teh gini kitu patut soalnya paket goceng apa seban anjing eta mah kitu sabarkeun yuk kedua lu sabarkeun kumaha lu sabarkeun mau aing video aku pakai bahasa naon gitu ya soalnya mau bahasa Sunda meureun gitu mah coba lah Kenji oi Kenji biasa bahasa Sunda tuh sedikit bisa Kenji teh juga logat Sunda aneh dewe kayak mah erek naon mah teh ka dieu teh eta mah Kenji teh juga orang Batak Kenji mana orang Batak lain Haji sama maafin boy erek naon sih teh ka dieu teh henteu urang rek nanya ieu Genji atau lain ieu nah petot Kenji teh mah eta cukuran sabaraha eta goceng lain nyepelekeun ke head ieu paket kieu teh paket ceban anjing goblok sia teu balik sia mah anjing teh kan gelut lin nah ieu mah Genji teh aslinya renteng gitu bekok wae gitu sia bekok dewek sia goblok kitu teh kat bau teuing sia mah wah ieu mah balik mah sieun aing serem kieu ninganan ngan rada petot ting seutik teh bejana kieu kawani sia mah wah coba aing renteng naon eta Genji di mana eta tuh anjing paket bu ceban cenah anjir goceng jadi mah aing nyerenteng sieun bau pasti
kecil model gitu deh, pasti yakin gue begitu lagi. Kayak ini di sawah gitu Pak, euy. Kang. Ini bener kan yuk? Benar ya. Bener yuk. Benar. Wah, pasti yakin sok dina film. Oh, sok. Oke bisa nyasar ke si Anyur. Kumaha ceritana? Biasa masalah wewe. Masalah we. Oh, Genji teh sama we. ya sebab tuh. Ai cik urang mah mau dilanjut mah loba di sawah ya Bang euy. Wedan siapa? Asli Bang. Tutup itu. Nah, aya baki kurus Bang. Can dahareun. Biasa. Sudah yakin ya euy genji kipas tuh teh ka. Cik urang teh asa beda. Asa sawo enak mah euy, lain susu. Di mana-mana kudu ada perubahan, Ada coy. perubahan, tapi mah drastis banget perubahan ha. Ya kumaha deui atuh. Ah, teuing ah. Wah amang we geus percaya dinya genji. Gila ayeuna pana ge. Terserah mana we lah. Hah? Terserah mana we. Nah, genji gitu patut anjir. Eta mah negeri mah loba di sawah ge. Ge genjian teh mah sia. Nyarenteng. Cosplay henteu. Mahal aku yang dicabak pipina teh kekelebesan. Ka aing mah anjing nyarenteng. Wah, Asli. di kitu lagi genjian naon keur patut ya. Cewek tempokeun itu bakal ngabuburan mana eta? Mungkinnya. Oh, cuman tempokeun itu kurang. Tuh yang ngacok kitu ada gak? Balik ah. Atau mah nulieur Nah, meunang. saya pokoknya boleh sot asal aing mah. Bae lah, anu pernah Kudu atuh geus baralik. Aing geus paling sing Cianjur mah geus aing pindah di ka itu kanu asal Nang pernah nangkap goblok jadi Kena Bangga. Sam, kenaon mah dinya? Ah, boy keur kieu we. Di lain loh. Aju gue. Manawi Sam nambut acis lah 100.000 mah. banget si datang-datang jajar seak we aing ketemu gak duit sama terabu sabasi bebah cicing diuk dirinya tah diuk mejang non duitnya butuh jang naon ha Yang meuli udud kayak yang ududnya teh geus udud sila teh. tah urang aya udud tah buntung kan hiji na tadi kuna nganyuk kurang ge Pareum deui. Mere udud di kumaha ieu teh ah. hari sia makan ku aing dibere udud anjing aing menang nganyuk eta goblok sugan geus lah ini semua sugan aing kegitaran teh hayang nyase aing teh hirup teh hayang di celiharang panon aya we jelema goblok hirup teh kieu-kieu teuing Gusti nu agung Boy, aing nyarita. Siapa masih mending komo aing mah. Ari sia sabuy aing teh can nyarita bagong teh. Bagoy, mending nyeredet gitu rek ha. Nyeredet sekali teh sieun. Kehidupan dewasa model naon kieu euy. Ini teu rekomendasi pisan. Kesuka aku mah bintang hiji. Tuh mangi-mangi duit jalan deh euy. Tuh, eta mah keur naon tuh? Boy. Henteu urang pilih geus jalan-jalan di tonggo ka dieu erek ulin kayaknya tah ka imah maneh. Oh, ulin tuh. Tuh atuh, ulin mah ulin atuh, hayu atuh. Teh mah urang ini yuk. Ah heuh sok we mah ti heula. Urang naon nya tunggu heula ieu pare heuh. Tunggu pare heula sakedeung. Loba manuk soalna. Mending kan bareng atuh ieu maneh meh geunahkeun ka imah urang mah tuh deukeut ti dia 50 meter mah. Asa mah jagaan sawah batur pare batur rek naon sih hayu tuh buru urang ulin. Ka imah urang hayu. Ah nawe ti heula. Ya gagah bae mah sawah nini uing ieu mah. Kita ditungguan sabari ek ulin gitu maksudnya. Nawe ti heula nam. Oh, sawan ini mah nih atuh kena pare mah sia, ulah ditungguan da can manuk atuh. Hayu buru, urang ngopi udud, mau kopi kan maneh da nya temu ba. Heuh atuh. Ah mung anggeus we maneh jung ti heula burukeun. Ieu bisa aya manuk ke kedeung di kadang. Atuh lah, diserah maneh aya. Udah tungguan di mahal. Oh, juk ti heula we boy. Tungguan uing ka di itu. No. Nah jadi daun. Tadi teh duit teh. Aing mah. Kita saurud acan boy. Udud. Boleh atuh. Boga teh duit. Nya eta boy eueuh keur boke urang teh teh. Sugan maneh boga. Udud wae sama. Iya. Tah eta ning maneh eta boga udud.
Nemboga lah, dua ae mah. Nah, aduh. Mantap kagak. Boga duit di mana maneh? Boga boga sagarok kana non korekna mana korekna? Hanya mau lihat tuh di warung. Mereka Mantap trondol korekna gininya. Nyak ieu nya gue aduh. pastilah ngeunah mah tuh geus lah eta. Dudu teh ulah minta itu naon. Tapi oh iya jeung kopina itu nya. Eta boy eueuh kopi nama. Nyakeun bae lah teh jeung kopi udah ngumpul lah bersyukur di balik mana. Pas gua susah lu bantu. Awas aja kalau lu lagi susah gua gak tahu. Nah, ini contohnya. Rokok satu batang gimana? Nah kan Enak. Tos dulu atuh. Lihat itu pemuda lagi ngapain itu? berpelukannya nih ya. Iya, Ih, ini gila. gila, pulang lagi. Ayo pulang.